Rutinitas sapopoe deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Diawali dengan ngopi dan dilanjut ngaluarkeun pakaian. Warga, ayeuna mah urang teh ujug-ujug enggeus dandan enggeus mandi alias enggeus mandi enggeus dandan. Tuh hayu urang geura kaluarkeun pakaian mumpung panas warga. Bisi engke mah kaburu mendung deui nya engke pakaian orang henteu gararing teh warga nya. Saenggeus eta mah urang teh lanjut nya nyapuan nan teh ubin, nyapuan penter, cik batur mah eta teh penter da cik urang mah gagadingnya warga. Tuh lanjut urang ngabenahkeun anggon urut HS keur peuting nya warga, ulah poho kolongna bari ditoongan warga nya da palalaur tehnya. Maklum warga resiko tuh imah di deket leuweung mah nya tong mararai do warganya sok cobian geura boga imah deket nan teh ngaranna kebon atau leuweung nya warga. Lanjut warga urang ngebenahkeun kumbahaneun anu tadi isuk-isuk di kumbahannya. Tadi mah isuk-isuk urang teh meuni asa Hollywood ya warganya, kamar mandi mending dong kapal pecah ku kumbahaneun mending pabalataknya, dapur tempat syuting urang asana kecenceng kalalotor meuni celek di ditu, sendok mending geus kalaluar kabeh mantakna sok ena mah buruan urang bereskeun. Tuh ujug-ujug hujan geura warganya, mamah mertua teh gegereun teh hujan teh cenah teh hujan urang mending reuwas warganya. Tadi teh mentes non teh mentes ngabenahkeun eta teh urang teh kekedengan. Tuh ena mah lanjut urang teh rek masak, tadi teh dibere ayam nya warga, urang teh rek dipasak sop ayam caritana teh eta tehnya ala-ala aku. Terus sambel tempe goreng, aduh nikmat, panas deui warga, urang kaluarkeun deui hayo we bitis jeung tuur encan leklok mah nya. Da kumaha atuh warga nya poe teh mending menterang deui, tadi teh hujanna ngenes leutik teh pedahna be mau babaturana jadi lobanya warga. Tuh bari nungguan poe pakaian urang teh bari masak warganya, asana beuteung teh mending geus kukurudukan warga, geus wayah gah ngawadang meureun nya.